sami-sami seniman Majalengka mah urang teh kudu silih dukung. Boh tinu pembangunan, boh tinu segala hanteu, tinu seni budaya, kurang teh kudu tiasa ngamumule. Dah heueuh rek saha deui geuning kan rek ngamumule kesenian Sunda Jawa Barat nu aya di Majalengka deui kan. Ya alhamdulillah. Bos domba. Aya bos domba ngalangkung. Muririt mendingan mastagana dasar tinggal ge Kang Ale pilih aya kata-kata hari ini naon Kang saya bisi aya kata-kata hari ieu naon eleheun ku si Cepot ya eleh aya teu bisa ngomong guys Bisa. si Ale ompong teu bisa ngomong ku aing Mas eleh ku si Cepot lamun si jejanya kakak mah sarua da Takut jadi jalma yang tidak berguna. jadi ngeblank si Ale ompong tuh bisa ngomong Kita jadi jalma yang tidak berguna. tapi lamun si jejanya ngakak ngomong nemu kalehkeun ku sia saja mah ngajidog bae ya sia dia benang ku aing mamarasna sia teh Kita jadi jalma yang tidak berguna. aneh aing geus Misalkan orang tua. ya gitu nya kakak ada saya coy kak dia saya ada juga si coba lah dulu dia oke kak Oing naya keur ngaliwat heula can asap aduh suka diheul aing ieu si Ale karunya sangeun liwat oke kak ieu kangok atuh aing teh diajak ieu si gareng nya keur ieu keur melok asin jeung pedana kuring teh diajak atuh engke tenang mana mareng kekukaka disadiakeun pada belum syukur kakak nu baik hati aing dia gitu kan masih aing orang Majalengka Kota Manggu guys alhamdulillah keningan gara-gara papanggih jeung si Cepot di tempat sampah di Bungdes dipulung ku si Jajang Ngakak alhamdulillah keningan si Jajang Ngakak huntuna pintar akibatkeun aing mun jigana aduh alayana amoy jang bapak aing Semar bapak aya rengka kumpul ka dia guys gitu guys terima kasih atas hadirnya nganuangkeun nonton wayang golek Jajang Ngakak PJK PJ Jajang Ngakak wayahna bidaya tutur basa carita kurang sapakodos jeung